kedah silih tulungan. Nalika urang silih tulungan kabeberat, hartosna urang parantos nyumponan hukum Kristus. Pamirsa, dina budaya urang Indonesia aya nu disebat gotong royong. Naon hartosna gotong royong? Gotong royong hartosna urang tiasa barang damel sasarengan. Tah kumaha upami urang gaduh kabeberat, urang gaduh masalah. Gusti Yesus parantos maparin pangajaran, urang teh kedah silih tulungan. Nalika urang silih tulungan kabeberat, hartosna urang parantos nyumponan hukum Kristus. Hayu urang silih tulung, silih bantos nu hiji sareng nu sanes, supados urang sadaya tiasa nyumponan hukum Kristus. Gusti Yesus ngaberkahan.